Dina zaman ayeuna mah muludan teh sangat penting. Bila perlu kurang muludan unggal peting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, wabil khusus ka guru urang anu bakal nyampaikeun mauizahna nyaeta alhamdulillah parantos hadir guru urang Abah Haji Pudoli. Oke, insyaallah bakal disambung ku Abah Haji Entoh. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kasehatan, dipasihan kaberkahan, ditambah-tambah ilmuna, ditambah-tambah aparatur pemerintah, TNI na, Polri na, sipil na, dimulai Bapak Presiden sampai datang ke Bapak RT anu insyaallah Bapak Lurah mah hadir meureun sebab anu boga hajatna. Lamun Bapak Lurah hadir, RW pasti hadir, lamun teu hadir pasti dipecat. Komo RT mah urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah urang mudah-mudahan diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para qari anu parantos, baik nu parantos ngaoskeun tilawatul Quran maupun anu bade, urang doakeun tur urang teda mudah-mudahan bacaan tilawahna sing jadi syafaat ka urang jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan anu alhamdulillah kan tempo hadir, Abah Haji Hamid hadir, Abah Haji lobana guru loba kabehan lah para kasepuhan orang Cilongok anu ku kaula dipihormat. Teu hilap para DKM Masjid Al Istiqlaliyah wabil khusus ketua DKM-na Abah Haji Apip. Nu urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipasihan panjang umur, diberkahkeun ilmuna, ditambah-tambah rizkina, ditambah-tambah istrina deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal panjang ulama selingan doang. Lantaran ieu mah tuan rumah sebenarnya. Kudu nama sambutan doang. Ngan ieu mah hitung-hitung nungguan rada peuting bae seutik. No alhamdulillah orang kumpulna di dieu mudah-mudahan aya dina rahmatur ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala mudah-mudahan ngajadikeun manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Anu alhamdulillah pada penting ayeuna urang kumpul nyaeta dina ngalaksanakeun anu bagus, niat anu bagus nyaeta memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta Nabi panutan urang kabehan. Dina zaman ayeuna mah muludan teh sangat penting. Bila perlu orang muludan unggal peting, setuju? Minimal saminggu sakali, setuju? Setuju baik. Nu mantak penting kulantaran aya batur ngabid'ah abeh keselen nu ngabid'ah batur ngabid'ah urang aya rayakeun terus keselen teu kira-kira. Nah eta maksudna tujuanna. Tapi dibalik eta lain kitu. Dina zaman krisis moral, krisis akhlak, maka penting sekali urang ngayakeun peringatan Maulidun Nabi supaya orang menjadikan cermin ke seorang pimpinan orang, menjadikan cermin, menjadikan tuladan supaya orang kabehan katularan akhlak Kangjeng Nabi. Zaman kuari masya Allah budak letik kehilangan akhlak kabudakanana kakolot geus wanieun. Nu mantak budak letik meureunnan wanieun teu boga akhlak kulantaran niru indungna. Meureun indungna ge geus teu boga akhlak ka salakina. Nu mantak indungna budak teu boga akhlak ka salaki kulantaran salakina ge teu boga akhlak ka pamajikan. Nah ieu krisis moral, krisis mental, krisis akhlak. Maka dengan ayana orang ngayakeun maulidan mudah-mudahan suri tauladan ti Kangjeng Nabi terbayang di urang bisa diikuti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Di mana-mana orang selalu ngayakeun, di Indonesia wabil khusus ngayakeun maulidun Nabi. Hartina memperingati lahirna Kangjeng Nabi. Aya eueuh anu diperingati kelahiranana selain Kangjeng Nabi, aya eueuh. Bapak Soeharto diperingati teu kelahiranana. Bapak Soekarno, Bapak Lurah atuh hirup keneh nama age ulang tahun. Ngan 3 jelema anu diperingati kelahiranana. Kahiji Kangjeng Nabi Isa alaihi salam peringatin teh eta Natal. Aku nyana kumat. Kadua ngarontoy bae ngarontoy maksud. Junjunan urang diperingati. Nu katilu saha? Bingungnya. Raden Ajeng Kartini nyaon teu saha ngaranna? Ngaran Raden Ajeng Kartini saha ngaranna? Harum nah anu mantak diperingati Raden Ajeng Kartini kulantaran salah satu pendobrak wanita pada saat harita. Awewe zaman harita tidak ada yang mengenyam pendidikan. Raden Ajeng Kartini lah nu pertama mengenyam pendidikan sampai membuka sekolah pendidikan jang ibu-ibu atau jang wanita. Nah, mantakan keluarlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Masya Allah diayakeun hari Kartini. Sagede Ibu Kartini bage dirayakeun komo junjunan urang. Pantas ka urang ngayakeun maulidun
Nabi memperingati mual pati-pati diperingati lamun henteu ditunggu-tunggu nun henteu begitu sangat luar biasa keberadaan anak komo junjunan orang sang penyelamat hamba di dunia wal akhirat. Masya Allah. Mantakan orang ayakeun terus maulid Nabi. Di Indonesia mah hebat. Dimulai bulan Mulud datang ke Sulih Mulud, datang ke Jumadil Awal, datang ke Jumadil Akhir, nyampe ke Rajab. Mulud terus baik. Begitu Rajab diganti Rajaban. Rajaban datang ke Ruah masih lanjut keneh baik. Datang ke bulan puasa. Bulan puasa lanjut deh acara nuzulul Quran. Datang ke Sawal, Sawal dilanjut deh halal bil haram. Halal bihalal. Masya Allah poharanya ini nyeritakeun naonnya gadeng bae mah kudu nyeritakeun muludan bae maksudna harti muludan met tuh nu mantak urang teh selalu ngayakeun muludan jang nempo tuladan karena memang Kangjeng Nabi patut dicermini patut diikuti itulah karena sifat nanuluhur itu tanya karena Kangjeng Nabi mah luar biasa bu lamun nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi kula langsung bela iya sana iya diuk panas karena diharap jeung digigir awewe malulu langsung bela abeh kanyahoan pegalna barang pegal geus rada kebal langsung bela Kangjeng Nabi mah pohara akhlak nu sangat luar biasa ye lamun aya jelema endek curhat ka Kangjeng Nabi datang assalamualaikum waalaikumsalam curhat encan curhat nempo wajahna doang geus selesai masalah berarti sangat luar biasa kan Kangjeng Rasul kedatangan tamu pasti rudid dia jelema ieu kadeuleut dina wajahna ge kos nu pusingeun Kangjeng Nabi sabari mesem sok mun bahasa Sunda mah calik mesem ku mesemna doang jembar hate eta jelema masa coba datang ka Imah Lurah jelema rudid keur puyang datang ka Imah Lurah dicarekan ku lurah eta beda Kangjeng Rasul memantakan disebut lagi Nabiyut Tabassam Nabi tabasam itu senyum nyaon teh senyum jeung mencibir nyawa beda teu naon bedana senyum jeung mencibir beda teu naon bedana bingung lamun senyum mun mencibir bibir tersungging sakedeung eta ngaranna mencibir tapi lamun senyum bibirna tersungging kebal loh kan gitu menanya neng di mana di ditu kos gitu masya Allah eta lah senyum lamun kieu mah neng di mana eta ngaranna mencibir babari lalaki mah maaf bae ngomong geus gede lurah mah geus kawakan mah urusan awewe mah leutik contoh kieu kapanggih jeung awewe misalkan di perjalanan neng mau kemana saya mau pulang kemana ke Minangkabau kemana cenah ke Minangkabau kalau bapak mau kemana saya juga sama mau ke Sumatera Sumateranya di mana di Minang mana Minang kamu nah asik kan asik babari awewe mah ya orang nanya hanya awewe ieu boga salaki teh nggak bagahan lurah ieu sebar bagahan lurah ieu gitu babari awewe mah ya kieu doang ya misalkan nya keur sorangan deh kok sendirian aja suaminya ditinggal amun ngerasa can boga salaki mah kaget dia belum punya suami saya mah oh berarti nyana leng mau babari kan babari letik awewe mah
Masya Allah tabarakallah. Kangjeng Nabi sangat luar biasa. Mentakan kunaon diayakeun acara maulidan hiji orang mencontoh akhlak Nabi nu sangat luar biasa, luhur sangat luar biasa. Anu sakumaha dinazamkeun teh kumaha? Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah uktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman bika khairil khalqi kullihim tahirul qalbi nakiyun dzakirul lillah al mustafa safiyun shalla alaihi lah. Oke, ngarti henteu? Ngarti henteu? Tahirul qalbi, suci hatinya. Dzakirun nakiyun lillah, nakiyun bersih. Dzakirun lillah, lamun urang hayang jadi jelema ahli zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Tahirul qalbi, sucikeun heula hatena kos junjunan urang. Nakiyun, tahir jeung naki hampir sarua. Ngan beda. Bersihkan hatina daripada sifat-sifat anu jorek. Kira-kira tukang ambekan jorek apa bagus? Tukang cemburuan buta jorek kan? Jorek. Tukang hiri jorek, hasud jorek. Nu kitu leungitkeun heula tah. Bersihkan sanggeusna bersihkan karak zikir ka Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha mantep dek zikirna la ilaha illallah ke dek subhanallah subhanallah ke dek alhamdulillah numun geus hatena bersih masyaallah bakal hiber kenceng ieu nu mantak teh hiber kulantaran qalbuna henteu tahir. Kudu kumaha? Contoh Kangjeng Nabi. Naon nu dicontoh? Akhlakna. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man. Akhlak Kangjeng Nabi masyaallah moal aya nu nyaruaan luhur luar biasa. Wa sifatuhu sifat Kangjeng Nabi luhur sangat luar biasa. Contoh kaluhuranana. Kangjeng Nabi dakwah. Dakwah ya. So ngajak iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ka dulur-dulurna pada awalna ka dulur-dulurna lain diikuti tapi dicaci dimaki bahkan endek dibunuh sagala dibaledogan Kangjeng Rasul. Kangjeng Nabi adalah utusan Allah diparentah ku Gusti Allah nyampaikan tauhid Gusti Allah begitu disampaikan sesuai jeung perintah Allah tapi lain diikuti malah dimusuhan. Malaikat marah, wahai Muhammad engkau adalah Rasulullah, engkau adalah yang diutus oleh Allah, engkau sampaikan apa yang diperintahkan Allah tapi umatmu tidak mau ikut kepada kamu, ini berdegong nih, udah saya gibas, izinkan saya gibas. Kumaha Kangjeng Rasul ngagibas teh? Ulah Jibril, dek naon mah kayak ngagibas? Gibas bae. Ulah. Tuh itulah Nabiur Rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Teu digibas jeung Kangjeng Nabi. Ulah. Padahal lamun diizinkan Jibril gibas, gibas leungit sagede ku Jibril mah. Masya Allah, tapi kumaha henteu
ulah padahal Kangjeng Nabi bacocorannya bacocoran bahasa Sunda di baledog bacocoran sampai menghindar Kangjeng Rasul, tapi malaikat Jibril digibas temeren cek Kangjeng Rasul ulah digibas. Itu sosok seorang pemimpin aya kira-kira di pemimpin di urang anu lamun teu nurut ka kadirina ente digibas aya weh. Yo mah boro-boro urang cicing bege sia ilo teu daekeun ilu gibas cuman gibas bae. Masya Allah nu kos kitu mah lain tipikal jelema pengikut akhlak Kangjeng Nabi. Tandana nu jelema tukang gibas itu tandana boga sifat kibir. Nya kibir takabur gitu. Takabur naon deui? Sombong, gede hulu, sarua ke jeung Fir'aun. Nah kaos gitu tuh Kangjeng Nabi masya Allah teu kudu ulah antepeun bae. Ku hari bapana mungkin teu daekeun sugan anakna teu daekeun ilu sugan incuna. Bukti lamun Kangjeng Rasul pada harta gibas sekaligus. Bagaimana kejadian Siti Hindun begitu marahna ke Hamzah paman Rasul sampai mere duit, siapa yang bisa membunuh Hamzah toh duit. Maka ada salah seorang nu hideung desa kana nu hideung teh budak hidung lap dibunuh Hamzah, dibelek jantungna dihakan ku Hindun saking bencina ka Hamzah. Sebagai paman Rasul kumaha Kangjeng Rasul begitu tobat minta masuk Islam, kumaha betapa dia jadi manusia wanita yang baik. Nah eta loba Khalid bin Walid pada perang Uhud mimpin sampai terkocar kacir pasukan Kangjeng Rasul. Begitu balik ke Kangjeng Rasul, iman ke Kangjeng Rasul diterima, maka jadi orang terbaik sebagai sahabat Kangjeng. Ikrimah anak Abu Jahal, anak Abu Jahal anu sangat bener-bener benci ka Kangjeng Nabi, termasuk Ikrimah lagi benci ka Kangjeng Rasul, tapi menang hidayah ti Gusti Allah. Ikrimah asup Islam jadi orang terbaik. Mantakan hirup teh ulah nempo asa panghebatna, karena hirup teh aya keur awal nama